Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Allahumma amin ya rabbal. Jadi ijabah doa orang sadayana. Cek, budak kurang soleh ku didoakeun wungkul henteu. Henteu. Berarti kudu aya naon? Aya ikhtiar, salian ti doa. Didoakeun heueuh Rabbi habli minas solihin kudu tuluy ngan ikhtiarna, carana, kaifiatna hayang boga budak soleh teh kudu diturutan, nurutan saha? Nurutan kiai, nurutan ulama. Jadi hayang boga budak soleh mah teu ujug. Ujug ayeuna didoakeun langsung soleh. Ujug asupkeun ke pesantren langsung soleh. Kudu ikhtiar samemehna. Jadi inti ayeuna ikhtiarna kudu tibeh ditu keneh. Tira beh ditu keneh teh kurang deuketkeun we rada beh dia ameh teu lila teu ngajina. Tiraha tipaskeun nyieunna. Nah, keun ada dina hitan nih nya hayang boga budak soleh perhatikeun dina nyieunna. Ieu bekal lamun aya pamuda dinya bekal berarti. Bekal keengke lamun urang kawin tuluy rek nyieun budak perhatikeun ieu lamun hayang boga budak soleh cara nyieunna jeung waktu nyieunna eta kudu diperhatikeun. Lamun nyieun budak moal kaluar tina sok jeung ulah. Tina naon cenah? Sok jeung ulah. Sok nyieun budak lamun geus kawin. Tong wani-wani nyieun budak lamun can soalnya nyieun budak can kawin. Jadi deh budakna teh. Ya Allah. Salah sare eta. Salah indungna, salah budakna. Salah kabeh. Anakna daekeun budakna anak budakna daekeun indungna bageuran teuing. Kira-kira budakna payu aya nu datang ka imah. Anu naon erek mawa budakna dibikeun we. Tira oge mawa martabak 8.000 perak. So pinaonana teh pi minantuana teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ujang geuning ujang bade nganyang mohon bade ka putra. Ayeuna hatur lumayan bapak naon atuh sok kalebatan bade dicokot. Sok kalebat cenah hatur lumayan we bapak cenah resepna martabak. Cenah ujang mah apalan. Dari yuk geus kitu dieu teh. Aya naon itu ujang salaresna cenah bade namut Cineng. Nah bade namut Cineng bade ka mana? Cenah di dadaha cenah ujang aya KDN. Oh di Ciremang kemana? Di Ciremang cenah aya KDN sakaleresan abi tos gajihan tuluy rek kumaha? Dicanak we cenah ka ditu mumpung abi gaduh artos ari pok teh cek bapak geus disogok kunaon? Disogok martabak pok teh mangga. Budak menang hurus dileutik pok teh mangga dicanak dibawa. Lamun lalakina kurang iman we euceun kawas mere naon kawas mere hayam kacareuh. Di kumaha? Digege langsung. Bener teu? Hari iwang deui zaman kiwari mah zaman euceun baheula. Hahai dadah kajauhan sawah ieu sawah itu teh dieu geus cukup sakitu ge bunga bisa hees penting bakat atoh pangijeng ka bogoh da ieu mah teu cukup kitu didatangan dibawa ya Allah minggu kahiji di kumaha dikale minggu kadua diajak ulin ka kota minggu katilu diasupkeun kana kosan minggu kaopat dihees minggu kalima UO minggu kagenep ditinggalkeun ku kabogohna teu tanggung jawab WA-na diblokir minggu katujuh kumaha minggu katujuh leweh muka 7 mah. Aduh Gusti. Ngokek. Aduh Gusti batin terasa perih, sedih sekali. Siang dan malamku kesepian, tinggal kenangan yang menyakitkan merana aku merana karena cinta durjana ibu bapak icih tulungan batin cerik hate nalangsa oh modar udah era tuh ce beteng kembung salaki eueuh terus aleweh bapana ge terus tuh eranya ari geus kajadian mah amit-amit sing dijauhkeun putra-putri urang sadayana amin ya robbal ulah wakanyeun budak lamun encan kawin hek nyeun budak lamun geus kawin ogeran hek nyeun budak puguhkeun waktuna tong asal hayang da ieu masalah ieu urang mah sok asal hayang derwe iraha we kumaha hayang mata budakna ge saka hayang da urang lagi keur nyieunna saka hayang teu puguh waktu aya kitu waktu-waktu nu istimewanya aya kitab lagi aya ulama lagi aya kunaon pangna ditulis kitab ame turunana saroleh
kunaon teu dibejakeun ke di umum di santri unggul spesial ka rumah santren tak wae bejakeun we di dieu ame budak di dieu saroleh terus henteu ya perhatikan naonna waktu nah kurang ku ajengan sok dibejaan malam Jumat sok instruksi malam Jumat bahkan dina grup kurang grup WA grup ditutup dulu karena ini malam Jumat teu kenal sok sia kunaon dikedarkeun malam Jumat sabab lamun urang nyeun budak malam Jumat tuluy jadi yasirul waladu hafidhan fi kitabillah bakal katalar kitab-kitab Allah tuh cerdas tuh ahli ilmu ulama ladang malam naon Jumat kiraha malam Jumat geus kaliwat lulus ulah lamun malam Sabtu usahakeun ulah sia aya nu geus malam Sabtu deg-degan kamari ajarkeun kawan-kawan kada siang malam Sabtu mun bisa jauhan mun bisa lain haram hek wae hayang mah ngan usahakeun jauhan tong dilakukan malam Sabtu naon sababna yakunul waladu majnunan turunanana majnun non majnun gelo astagfirullah ya Allah coba aing kamari dan we ari aki jeung ini mah ieu mah nu produktif keneh ieu mah oni ngomong ke nu produktif lain kan aki-aki aja aki-aki jeung ini mah gue malam naon oge bebas mau jadi ieu ya mah nu produktif keneh model akhir gitu malam Sabtu usahakeun jauhan sieun budakna jadi kitu naudzubillah min dzalik hade tah malam kamari tah malam naon kamari malam Minggu aing ya malam Minggu hade sia malam yakunul waladu syarikon limilki goirihi au zaliman lamun jadi we budak ladang malam Minggu syarikon limilki goiri tukang maling panjang lengan Gusti kira baru dak arulin kana dah cenah mah mumpung baru dak arulin malam Minggu di imah tuluy jadi amit amit mudah-mudahan mata lamun keur kitu inget ay Allah itu malam Minggu mama muhun lobakeun istighfar jadi kau diulang astagfirullah terus jauhan malam Sabtu jauhan malam lamun teu tukang papaling au zaliman tukang ngadolim ka batur tukang aniaya ka batur jahat teh pokona goreng teh pokona malam naon tah malam Minggu ayeuna malam naon si ayeuna anu geus nginum jamu tah sok malam ayeuna kumaha malam ieu coba aing geus minum jamu 2 gelas ieu persiapan yakunul waladu ya lamun anu malam naon malam Senin fakiron au miskinan turunanana fakir mun teu fakir miskin penerima BLT penerima bansos kumanya malam Minggu coba ngeus aing malam Senin aya coba erek fakiron au miskin tapi aya katil au radian li amrillah atawa ridho kana perintah Allah halus berarti malam Senin teh kaasup halus kok ada tuh goreng-goreng itu jadi jalma fakir halus Nabi ge nyontoanana hirup mah sederhana sanajan Nabi mah aslina beunghar sederhana we nyontoan ka umatna tong nyeri hate tong leutik hate lamun dibere fakir justru nu fakir mah tereh asup ka sawarga daripada nu beunghar nah sabab hisabna saleutik tu buka baju hiji di hisabna eta we baju nu eta hiji deui aya urang makan gamis puluhan di imah ngajajar eta dihisab kabeh eta can motor can mobil can imah gede lah geus riweuh jadi jelema beunghar mata tong baleunghar lah geus oni we nu beunghar mah ngeunahna jadi nu beunghar ceuk nu beunghar mah sampurna rukun Islam terus sahadat kosong salat kosong zakat mampu da beunghar kan urang mah teu zakat-zakat naon da miskin teu disobae terus tuh puasa mampuheun mun ngahaji geus ini ku duitna umroh hampir bolak-balik leres henteu tuh matak sing baleung bari bak ladang malam Senin teh ridho kana parentah Gusti lamun hayang nu alus deui kok malam Salasa isuk agendakeun yakunul waladu barron lil walidaini lamun malam Salasa euceunyeun tuluy jadi budak barron lil walidaini bakal jadi budak anu taat ka indung bapa paribasa hayang boga budak soleh taat ka ibu rama malam Salasa kok nyieun oh siap gaskan dah malam Salasa ti ayeuna tapi jangan tah dengekeun indungna untuk ngaji cenah euy indungna dengekeun mana dan sokoreaman malin lalaki awewe bener ente sabab gegedena naon duriat gegedena kahayang di lalaki matak lalaki mah na Quran algenan menang nepi ka 4 sabab gede naon birahi lamun teu disalurkeun lieur kana hulu sok
tanyakeun aing. Teu jadi we peuting. Geus diniatan di berangkana tuluy teu jadi. Lieur kana sirah. Aing karasa ku sorangan isuk erek ngaji. Bingung materi naon cai. Aing geus datang ka pamajikan, gawe, geus gawe teh langsung. Bener cek aing teh lancar otak lalaki lamun geus kitu. Cenghar deui sia ceuk. Tadi nu sok hase sama awewe. Mata awewe beku bener. Ya di antarana penyakit prostat teh ke. Penyakit prostat teh bapak-bapak rata-rata nu teu sarpuh itu teh penyakit prostat teh. Eta teh jarang disalurkeun beku bener beku. Cek dokter oni ngomong dokter ngomong. Cek dokter cenah beku ieu teh. Bapak tara disalurkeun cenah sinirina geus saroreameun. Ceh halus tah nu hayang boga turunan malam Salasa yang turunan soleh taat ka ibu Rama sok malam Salasa. Kumaha mun malam Rebo sok malam Rebo. Naon sababna? Yakunul waladu bakal jadi budak kasirul akli au kasirul ilmi au kasirul sukri, bakal jadi budak anu pinter otakna, cerdas otakna, loba idena, loba syukur ka Allahna. Halus keneh tah malam Rebo. Sok saek teh digas kumaha eta. Oh, malam Rebo, malam Kamis halus malam Kamis. Yakunul waladu mukhlisun fi qalbihi, bakal diberi hati anu ikhlas ibadah Allah Subhanahu wa taala. Anu ikhlas ibadahna ta eta ladang malam Kamis. Halus tah, malam naon? Senin halus, malam Jumaah halus, malam Senin halus, malam Salasa halus, malam Rebo halus, malam Kamis halus. Jadi kitu tah, bisi aya lalaki eta teh modusna kieu, Kang lamun hayang tuluy nya moal peuting. Jadi malam Kamis teh. Urang teh malam naon? Malam Senin cenah alus malam Senin. Isuka teh malam Salasa teh ngomong kieu ka pamajikan teh. Neng, urang malam Salasaan yuk. Kapan atos kamari? Bisi nu kamari teh jadi. Tah cenah malam Salasa ge alus keneh cek ajengan. Naik deui sia. Nah, ada isuk teh ngomong kitu deui. Neng, malam Reboan kapan atos? Kamari. Bisi teh jadi. Bisi coba lagi ayeuna we cenah malam Rebo. Da alus keneh cek ajengan ogena. Da malam Kamis teh ngomong kitu deui. Bilih nu kamari teh jadi cenah malam Kamis ge sae keneh saloba usai. Orang pake malam komo cenah malam Jumaah mah. Wah, eta geus pangsaek naik kali 5 peuting saya tahu. Oh, jadi alas anu beukian. Dece alus ame alus otak eta ka salaki. Lamun hayang otak salaki alus, cerdas, gawena semangat, taraneangan di luar, be sing sebeuheun di imah. Terus sok sebeuh we dahar di imah, neangan di luar moal. Dahar di luar moal. Moal da geus sebeuh di imah. Tah ieu teh loba nu teu sebeuh di imah, kudu teh neangan we di luar. Matakna sebeuhkan ku aja di mana? Di imah sok hararese jam 2 wae. Ieu mah kokorok aya duit karak dae. Eueuh duit. Dae henteu mun eueuh duit. Salaki eueuh duit ngajakan ke ece dae henteu. Lamun loba duit, erek bener nu mah dikira teh kumaha kitu wae atuh. Aya duit dae mun eueuh duit moal. Ada uang abang, saya enggak ada uang abang. Loba duit teh salakina. Neng, ngopi neng siap. Susu neng siap. Malam Jumat, boro-boro malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, saminggu full masing sekabulan ge ngecas mangga. Da loba duit salakina. Daras nu teu boga duit we noe. Neng, malam Jumat, hareudang. Panas. Dengekeun. Lain hareudang teh sia eueuh duitan. Bina-bina aing ningali teh duit. Ece aing hayang salaki teh loba duit tungkul. Kumaha mun salingkuh bae. Alim heueuh jadi. Mana sia kudu loba duit teh. Eta mun disalingkuhan mah teu hayang. Nu penting mah ye salaki mah daek ka masjid, daek ngaji, getol ibadah, tulis satia eta nu mahal. Leres teu? Sanajan duitna pas-pasan, nu penting mah satia eta nu mahal. Da lamun loba duit tuluy nyerong we. Boga pamajikan leuwih ti hiji. Kumaha ece? Erek anggar 1 juta dibere sapoe oge erek keheul ka salaki nu kitu moal. Erek keheul moal. 1 juta sapoe ku salaki dibere, tapi salakina salingkuh ka batur daek. Wacana tadi kudu loba duit. 30 juta geus ya. Sabulan geus teh full. Sok sia. Cenah yang duit nalin salakina. Iya. Anger we dibere duit 2 juta sapoe. Hampir 60 juta sabulan diberi duit kudu salakina tuluy diserongkeun anger we ece teh kumaha lewe. Serongnya duit aing anger lewe teh nya loba duit egen ecuk salakina teh cuk saha neng nepi cenah kabarna ka abi
cenah kawin deui yeuh mun rek kawin deui teh atuh bebeja we ka Neng naon hesena cek salakina teh Neng ari kawin cenah ibadah lain yang ibadah atau ari ibadah kan sok bebeja eta teh ria ngaranna teh jadi saya teh mah nyandung teu bebeja bisi ria modus we saya teh ari geus kitu teh ningali atuh cenah mana pamajikan anyar teh eta nu kolot hayang ningali nu ngora geus puguh manehna teh nu kolot berarti kolot hayang ningali nu ngora atuh kan nyeri hate ditinggali teh heuh we leuwih geulis tibatan manehna cantik memang aku akui usia muda pun ia miliki lain dengan aku ini yang telah lama engkau gauli pantas saja kau sampai mabuk kepayang kau sampai lupa daratan hingga aku tak lagi dibutuhkan. Nah gitu Den, kun bisa nyanyi Den namanya di onang mah. Udah jangan tuh bisa nyanyi mah di onang-onang. Jadi ajengan anang teh bisa nyanyi teh gitu. Da aya ajengan kawin bebeja hae pas maneh euy cenah naon cenah kos urang penek lain lain penek aing mah. Hayang di onang pas maneh cenah peuting cenah maneh mah euy cenah payu wae cenah kana uleman. Oh hayang kitu nya. Bisa ngaji cenah bisa tuh aing mah santren itu di dieu cenah. Ngaji Quran bisa habis bisa kalau ulama mah ho kabeh ogenan alogatna naon ge aing mah geus hafal aing nyanyi bisa teu aya geus moal payu di dieu da ayo jangan ngaji bener kitab duk kitab anu halaman sakil baris sakil mangga teu percantan mah tinggal da ngomong masyarakat ya jeung teh mana jeung teh pasantrenan teu rame tong di onang deui tuh ngaji sabener-bener ari pok teh tong di onang deui padahal eta ngaji bener eta teh. Leres teh. Tapi Den tong diajar nyanyinya Gus Dur teu kedah diajar nyaranyi. Keun we nus diajar nyanyi mah oni we sorakna. Tuh bener kasaingan ce. Aku Deden diajar nyanyi mah bisa nyanyi di onang teh aing eueuh. Strategi marketing eta. Tersisihkan. Terus jadi cukup loba duit teu penting mah boga salaki urang sakia mahal itu daripada loba duit. Terus mun hayang loba duit bageuran ku urang salakina hek doakeun sing loba duitna salaki urang. Amin ya robbal. Teraskeun. Naon teu tadi teh perhatikeun waktu nyieuna tong asal-asalan. Perhatikeun cara nyieun ari hayang boga budak soleh carana tuh perhatikeun. Asup ka jero kamar teh kapan dibimbing ku ulama mah. Assalamualaikum ya babar rahmah. Pernah salah urang kitu? Boga turunan soleh kumaha? Dijauh pengajian. Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Aing kebayang ye. Ayeuna mah kublos asup ka jero kamar teh. Tuh salam acan. Kumaha tuh turunan urang soleh. Udah lila tuh Pak Ustaz tah heueuh ai proses sayang bener-bener kudu lila. Atuh nyieun naon wae nyieun naon euceun sok didarku aja teh nyieun bolu. Kan proses lila bener teu ngagewal lila atuh dikieun naon. Da kudu naon atuh kudu ngembang leres teh. Tuh rio yang nyieun budak hayang soleh. Ari prosesna mung budak udah lila. Leres. Tuh cekel ngeuna ku salakina teh roti itu billahi robba semua lainnya. Cekeleueun eta dikepangan ku urang mah langsung dibetot langsung. Dicekel roti itu billahi robba. Cium tak ieu na tarangna. Pernah dicium ku salaki terang? Oh pernah. Mun salaki ke di luhur heueuh. Tuh sia sareuri da heueuh. Ya heueuh atuh mata ngomong oge. Cium tarangna di dieu teh tah. Bari baca doana ya latif. Komo ngaran salakina latif ngaran bapak pamajikan urang latif. Ya latif. Bener cium itu doana ya doana euy. Allahu syahidun. Baca itu doana. Geus di dieu ka dieu tah. Kana naon ieu teh? Kana panon. Cium panonna bacakeun doana. Kumaha doana? Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Turun kana pipi. Cium pipina baca doana ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Pina kana irung farauhu wa raihanun wa jannatu naim. Pina ka dieu, pina kana gado, pina ka dieu baca doa itu teh kabeh. Dilatih dibaca kabeh mah tanyakeun ka ajengan. Terakhir di dieu, tah di dieu.
di dia tah hanapeun susu lain dina susu hanapeun susu di dia. Dibacakan doa anak mah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum cek dina kitabna summa yujami'u geus kitu mah we laksanakeun proses nanya atuh pan di dia terakhirnya jadi dia ari geus dia kering naik saeutik kapan kudu dijelaskan gitu atuh da lain asal-asalan yang budak teh tuh aya doana kabeh ritualna tadi make doa tuh batur mah salat sunat heula maca yasin heula batur beres we geus beres ritualna naik kana kasur ayu neng ceratos beres borowok we ti masjid as-shalatu khairum minan naum subuh minimal atuh eceh hayang boga budak soleh teh carana tong leupas tina bismillah minimal bismillah naon sababna ame teu dibarengan usaha ku setan ku iblis bismillah heula naon sababna jadi we budak tina ladang nyieuna maca bismillah heula tuluy jadi budak sepanjang hirupna napasna ngahirupna jeung turunan-turunanana pahalana tuluy ngocor ngagolongtor kanu nyieuna nyaeta ka indung bapana eta maca bismillah hungkul komo anu maca doa ritual tadi terus kahade deui keur nyieun budak ya cara ulah bari ngomong mau dihanap tisuk bang emok datang kumaha ieu teh salah kieu keur uget-ugetan ngomong bang emok atulung sen oh bener moal konsentrasi kasih cenah kadinya nya moal konsentrasi sagala moal konsentrasi kumaha lamun bari moal pati-pati ulama ngobrol kitu moal pati-pati ulama ngobrol kitu lamun di lapangan eueuh nu kitu mata kitu ge aya nu sok ngomong kumaha lamun sok ngomong lamun bari ngomong tuluy jadi budak yakunul waladu bakal jadi budak abkama teu bisa ngomong. Naudzubillahi min tong bari ngomong repeh we hos kok sapi dipenci tuh tong bari ngomong komo yang terakhir tong bari ditingali sedang masalahan ieu tong bari ditingali naon sababna yakunul waladu akma au akmal qalbi lamun ditingali bakal boga turunan anu lolong panona bahkan au akmal qalbi atau lolong panon hate naudzubillahi min panon lolong panon ieu panon dohir bisa kene dituntun ka masjid terus lolong panon dohir ieu bisa dituntun ka pengajian lolong panon nu ieu bisa kena di papatahan narima papatah tapi lamun geus lolong nu ieu moal wawuheun ka masjid moal wawuheun ka madrasah moal wawuheun kana kahadean nu ditingali teh ti batur lain hadekna tapi goreng na wungkul leres henteu eta nu ieu lolong naonna lolong panon hatekna geus lolong panon hatena moal katingalieun saeutik oge kahadean naudzubillahi min nu lolong hatena di dunia wayahna di akhirat bakal dilolongkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Cek saya cek Allah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Anu jauh tina eling ka Gusti Allah bakal dibere hirup anu rupa gelisah loba barang loba harta tapi hate senantiasa gelisah tebetah sieun harta sieun leungit harta sieun beak loba ka sieun dina hatena gelisah tuluy-tuluy ya cabab jauh tina eling ka Gusti Allah wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma nu tara eling ka Allah di dunia bahwa Allah engke di akhirat dikumpulkeun dina kondisi a'ma lolong panona teu bisa ningali rahmat Allah teu bisa ningali sawarga Allah Subhanahu wa taala protes di akhirat cek dina Quran Rabbi bima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah kurang abdi ayeuna jadi teringali padahal abdi baheula ningali cek Allah teh kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa kitu pisan di dunia anjeun ngalolongkeun kana parentah kami di dunia anjeun teu nurut ka rasul-rasul kami anjeun ayeuna ku kami dilolongkeun sabab di dunia geus ngalolongkeun kana jalan kami naudzubillahi min jadi urang dina raraga pangajian ayeuna teh ieu teh naon dab'an
nolak karena naon, nolak karena lolong oke di poe kiamat. Sabab kurang geus ngabentakeun panon dohir jeung panon batin ayeuna kana jalan Allah Subhanahu wa taala, maka engke di ditu moal dilolongkeun deui ku Allah. Amin ya rabbal. Nu loba eusi dina neraka teh jalma nu ngalolongkeun hatekna tina jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min, dibere otak teu mikir kana agama Allah, dibere hate teu boga rasa kana naon, karena parentah ti Gusti Allah, boga panon teu ditingalikeun kana jalan Allah, boga cepil teu didengikeun kana nasihat-nasihat ti Gusti Allah. Naudzubillahi min. Jadi nu kahiji teh naon tadi teh? Perhatikeun waktu nyieuna jeung perhatikeun cara. Terus kumaha tuh urang mah geus gede beuteungna ieu teh. Teuing malam naon? Teuing keur poek, teuing keur caang. Aya nu sok keur nyieun bari poek aya? Aya. Kades ya tong dipoekeun teuing. Naon sababna? Yakunul waladu sahiron, bakal jadi budak tukang sihir dukun dipoekan teh mata hurungkeun si gebray ya lamun bari dihurungkeun bari dilampore teh hasana surah budakna bakal kasep bakal geulis ngan ngaran kasep jeung geulisna kumaha indung jeung bapa moal jauh masih kurang maca surah Yusuf 20 balik ogena anger lahir masih ka bapa. Apaan cenah ngomong maca surah Yasin cenah sing 10 balik cenah maca surah Yasin surah naon surah Yusuf nah ameh naon ameh siga Nabi Yusuf nya moal atuh oh solehna tah kitu bener lain beungeut soleh ieu bisa ngarepkeun kasep kaos Nabi Yusuf moal aya atuh gubrol kasep kan urang teh olohok ieu budak saha pokona hideung mari budak mau dibodas kieu ieu budak saha buat tatangga tuh aing mah matak sing ato beungeut siga bapak teh daripada siga tetangga sok nyieun jeung eta berarti bener tuh perhatikeun cara nyieun jeung waktu nyieunna ameh budak kurang soleh geus jadi urang teh geus jadi ayeuna geus jadi tah ieu nu geus hamil komo lamun geus 4 bulan ka ditu ieu kudu diperhatikeun mata kunaon pas 4 bulan urang sok ngariungkeun dulur sok maca surah-surah nu eta teh tapaul ameh naon ameh budak kitu soleh leres naon sababna dibacakeun Al-Qur'an sabab eta budak geus ngarespon komo geus nepi ka 6 bulan mah lain cek ulama unggul cek ahli kedokteran mangga aos ku bapa mangga browsing mun meuli browsing teh mah mun rek nanyakeun langsung ke ahli kandungan mangga taroskeun usia geus genep 7 bulan komo 8 bulan budak geus bisa ngadangu kana suara-suara nu aya di sekitarna komo indungna terus mata lamun budak keur kitu geus umur sakitu ieu obrolan jagat nu sagala teh diomongkeun keur hamil teh ngomong anu berguna ngomong nu manfaat dikir lobakeun lain ieu mah pamajikan keur hamil der bapana asup ka jero imah teh itu budak lahir teh ngocok we tuh udah konten kreator atau udah KB ukur hamil der gitu der indungna ge sarua milu nyanyi di kumaha nyanyi indungna manawi aya hartos 100 arapal geuning we cing nambut heula ketos gajihan langsung dijentosan terlahir we anakna langsung aja pas lain anakna di kumaha dong di dalam kardus pinjam dulu dong 100 anak lahir ngaji 100 da indung nah hayo we nyem duit sotik kor hamil nyem duit lah kayak budakna teh lahir mah nyem duit goblok iya orok meresahkan orang lahir geus nyem duit kok engke geus gedena enggak geus amit-amitnya bangsa omong-omongna sabab nu diomongkeun ku urang, nu diomongkeun ku bapana, nu diomongkeun sekitarna kadengieun ku ieu direspon, direkam. Jadi lamun hayo we ngomongkeun tatangga, ngomongkeun batur, bayana pas lahir hantem tukang ngomongkeun batur sitem. Naon sababna keur hamilna indungna hayo we ngagoreng batur. Lahir we manehna tukang moyok batur kita anakna teh. Leres. Naon sababna indungna keur hamilna hayo we moyok batur. Kudu nama indung teh kaos paheula kalau paheula ningali nu goreng lain kala dipoyok di usapan naonna teh patuangan teh aya paribasa amit-amit cabang bayi tong saturut-turutna leres teh da nama saya saneangan indung nu kitu teh da baheula mah diusapan bari naon diparancah leres lamun rek dahar lagi kapanan diparancahan
Kusakina mun diwaban kusalaki sing jadi tulang sing jadi daging sing jadi naon sing jadi getih sedangkan anak urang sing soleh anak urang teh tuh udah diparancahan bae ayeuna mah belum bae dahar ge nu hamil bari leumpang geus malah balik kumaha soleh anakna kalau diparoto we hayo oh kurang hamil padahal diparoto dicium ku bapana teh bener teh jadi budak teh hayo we pas lagi teh kieu selfie wae heuh mikir ari awewe kamu selfie kieu wae kunaon cek aing teh hayang di dua meureun awewe teh udah karieu berarti hayang di dua oh nu tukang selfie wae keur hamilna anak teh jago selfie naudzubillah min nyoho we HP keur naon keur hamil hayang tong we nyoho HP teh nyoho Quran teu maca Quran wae balikna teh lahirna teh anakna teh geus nyoho HP laras henteu kuduna kumaha tuh kuduna lamun keur hamil kitu jaga lisan jaga obrolan lobakeun eling lobakeun zikir utamakeun paling utama hayang boga anak soleh hayang boga anak pinter ieu geura tingali geura pelajaran lamun tanyakeun ka TK tanyakeun ka DT tanyakeun ka PAUD aya pelajaran naon sih di PAUD cenah paling maca diajar maca Fatihah maca kulhu maca Al-Falaq maca An-Nas sok ajarkeun eta ti keur hamil keneh lamun hayang engke budak urang jadi jelema jadi budak anu pinter asup ka PAUD di papatahan sakali Fatihah langsung bisa di papatahan kul huwallah langsung bisa di papatahan Al-Falaq langsung bisa An-Nas langsung bisa naon sababna indungna minang mapatahkeun kana beuteungna di dia tuluy dibaca Al-Fatihah tuluy ngagorolang Fatihah tuluy ngagorolang Fatihah tuluy ngagorolang kul huwallahu ahad tungtungna teh katalar ku budak teh pas lahir teh pan moal aneuheun ngadenge eta teh asa minang cenah ngadenge heueuh ti indung manehkeun jero beuteung tuh bakal lahirna teh sok aya budak geuningan si ieu mah sakali diajarkeun ku guruna nah bisa laras teh sok aya putra kiai karena ditunya putra kiai di pasantren ngaji nama jarang sekali we ngadengi langsung bisa naon sababna da sepuhna tukang ngawuruk batur da sepuhna ngawuruk santrina da indungna atuh da tukang ngawuruk santrina kadang ngontras ku anakna jadi palalinter laras sok lobakeun maca Fatihah lobakeun maca Al-Falaq lobakeun maca An-Nas lobakeun baca-bacaan doa di dieu teh ameh budak teh geus biasa ngadenge bahasa eta teh pas lahir we asup ka TK-na asup ka PAUD-na asa mineng ngadenge ieu teh nya ku indung anjeun tuh laras teh lobakeun ngaos sholawat baheula mah bari di kieu teh bari di sholawatan ku indung teh sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah diusap-usap kana patuangan saha teh teu ku indungna ku naonna ku sahana ku bapakna ulah sarua teh hidangan leres tuh nu kadenge sholawat bakal jadi tukang ahli sholawat kita teh pas lahir teh kuas guru urang sadayana Kang Nanang Qasim sholawat di mana-mana raja nama halul kiam suka walu mah eta waduh mimpin malul kiam eta we sigana ku indungna loba teh bacakeun sholawat jadi we ahli sholawat leres kan sae jadi ahli sholawat daripada jadi ahli tiktokan baik ujang mah loba duit cukup teh ku loba duit bisa teh duit nembus kana sawarga Allah teu bisa leres teh euceul we maot anu digeroan we keur sakarat nu digeroan teh keur geuring lipu nu digeroan teh budak anu pinter TikTok kan anu bisa maca sholawat nu maca sholawat nu digeroan mah eta mana nu di pasantren ka dieu doakeun emak dan tukang TikTokan mah da langsung live atuh digeroan teh halo guys ieu indung urang euy keur sakarat guys ya Allah sia kalah ges-gesan kamu kabinah-binah mah gelo sok aja da bisa gelo anak bisa kitu sia ari geus kabiasaan anak kitu mah da eta wah ieu cenah pasti bakal viral ieu cenah ya Allah cenah ieu cenah tinggal indung saya guys aduh ya Allah mun salah ngapti euy karunya indung saya guys da ieu kerek maot ieu mudah-mudahan si Mustafa mah guys doakeun guys ayo tep layar guys goblokna eta budak leres tuh nu dibutuhkeun ku urang teh budak anu pinter maca sholawat pinter ngajina leres teu tuh lobakeun bacaan-bacaan anu mantap engke lahirna budak bakal loba maca eta utamakeun wawuhkeun jeung Allah ti jero kene beuteung wawuhkeun ka Allah lobakeun zikir lobakeun subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah lobakeun subhanallah 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 Allah kana jero beuteung teh Allah jadi nu kadang ku budak teh Allah we Allah tuh tauhid ti dieu keneh terus ajarkeun ti dieu keneh tauhidna lobakeun zikir urangna utamakeun zikrullah anu naon afdalul zikri
fa'lam annahu la ilaha illallah. Tancapkeun illallah teh di budak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pangha geter atuh kalimat eta teh asup kana jero beuteung. Mapai kana setiap persendian urang asup ka budak, asup kana cepil budak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Geus ngajarkeun katauhidan kalau jadi anak teh jero beuteung keneh. Terus teu eta nu diajarkeun ku sepuh urang sadayana ayeuna teh bertauhid ka Gusti Allah. Tong boga pupun tangan salianti Allah. Ye muntang ka jelema mah loba nyeri hate. Sok urang tatakenan ka jelema, tenang we teu boga duit oge. Da sok dibere nginjem ieu. Tungtuna teu dibere nginjem nyeri hate. Terus tuh tatakenan ka jelema mah loba nyeri hate. Urang lamun urusan tauhid diajar ka budak. Kan tauhid mah yakin. Gara diajar ke budak leutik, mana budak leutik? Tah budak leutik mah mun peuting tara mikiran beas budak mah. Tara mikiran jajan keur isuk tara hees we. Mun ulin lumpatan we kajenteung hidungna teu boga duit, teu boga beas. Gegelutan we budak mah teu mikir. Terus teu. Naon sababna mun peuting budak tara mikiran nu kararitu, jongjon sare, jongjon calangap, jongjon tibrak. Sabab budak boga kayakinan cek budak teh moal mungkin poe isuk emak jeung bapa kuring ngantep kuring teu dahar. Moal mungkin bapak jeung inung kuring poe isuk ngantep kuring teu jajan. Kuring isuk pasti jajan, kuring isuk pasti dahar, kuring isuk pasti make baju engke lebaran, kuring pasti pambelikeun baju ku bapa jeung emak. Yakinan ka inung bapana jongjon sare. Leres. Nah ari budak yakinan ka urang, nah urang teu yakin ka zat Allah Maha Kawasa. Leres. Nah urang ti peuting sok gelisah keneh. Ya Allah kumaha isuk beas mikiran beas ke isuk, mikiran jajan ke isuk, padahal menanggung jawab rezeki geus puguh Allah Subhanahu wa taala. Budak we percayaan ka urang serba kakurangan, maknya urang teu percaya ka zat Allah anu serba beunghar sagala aya. Leres teu? Yakinkeun. Tuh naon wae ucing wae isuk dahar. Tuh naon wae dahar kabeh ucing, hayam, sato kabeh dahar wae isuk. Komo urang jelema nu boga akal. Leres sing yakin ka Gusti Allah, isuk pasti Allah ngarejekian. Syaratna urang kudu kumaha? Ikhtiarna sing luar biasa, ngadoana sing digederkeun. Terus Allahumma rzuqni na gederkeun. Ameh naon? Ameh rezeki urang curcol sing yakin ka Allahna. Geuning kitu cek hadis lagi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Sok anjeun menta ka Gusti Allah tapi sing yakin ku Allah diijabah. Lamun anjeun teu yakin diijabah ku Allah nya moal diijabah ku Allah. Terus urang ngadoa ya Allah, enjing mudah-mudahan Gusti ngagampilkeun rezeki abdi. Fatihahan. Amin. Ulah ragu-ragu. Ayo jelema ngadoa kaos ka jelema kaos ka babaturan. Ya Allah, enjing abdi teu gaduh beas ya Allah. Mudah-mudahan Gusti ngaijabah enjing abdi sing seueur beas ya Allah. Kitu ge mun Gusti percantan ka abdi nya itu percantan mah wios Gusti. Sama kaos ka babaturan atuh ngadoa teh. Sing yakin Allah pasti sing ngaijabah, sing yakin Allah pasti mere. Naon sababna beunghar. Muntang mah kanu beunghar, maha beunghar. Makhluk mah beunghar dibeungharkeun. Aya batasanana, aya kakoretanana jelema mah. Allah mah resep di penta, jelema mah teu hayang di penta. Keuheuh lamun aya menta wae teh. Bener teu ceuk? Sok resep teh lamun eueuh di pentaan wae batur. Resepna teh menta. Allah mah justru resep keneh di penta. Sing yakin boro-boro naon boro-boro menta teu menta ge urang dibere. Komo lamun urang geder tulis menta. Leres sing yakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Bungkul Allah anu bisa mere sagala rupana. Ikhtiar mah ngan sakadeu manusia mah sakadar ikhtiar, jeung makhluk mah sakadar ikhtiar. Yakinkeun sagala rupana ku Allah. Muntangna ka Gusti Allah. Jelema sok aya nu muntang ka jelema deui aya. Jelema sok aya muntang kana benda aya. Sok euceuk. Ini we kata sik ATM tinggalin resah gelisah. HD tadi sih tapi kana hati resah gelisahna muntangna kana ATM na lain ka Allah. Aya mun muntangna ka Allah mah tuh seorang naon oge seorang ulama ini ka mana ngabuktikeun bahwa Allah ngalijian. Ini kaleuweung. Geus ini kaleuweung teh manehna teu moal naon teu moal cai-cai acan. Ini kaleuweung. Sing ngabuktikeun Allah ngalijian moal. Ini kaleuweung. Tapi ka beak tanagana kubrak manehna kubrak. Aya nu ningali nu keur moro. Itu ciri-ciri jelema di sana. Naon keur ngagoler sampurkeun ku sararea. Iya cenah kurang wah ieu mah cenah dehidrasi, kurang naon? Kurang minum cenah kurang cairan. Kira-kira urang teh cai. Kurang cai di sok-sok cai, da kalah seuri eta nu keur ngagoler teh. Kunaon anjeun kalah seuri? Kami teh hayang seuri geuningan Allah teh teu ngantep ka kami.
eta dipaksa cai kudu asup rezeki kudu asup terus henteu tuh Allah moal ngantep ka hambana sing yakin nalika urang yakin ka Gusti Allah maka jalan kahirupan urang moal disusahkeun ku Allah Subhanahu wa taala kunaon urang kadang disusahkeun ku Allah sabab urangna kurang yakin ka Allahna mata gerapaheutkeun keyakinan urang ka Gusti Allah khususkeun lobakeun kalimatun thayyibatun kalimatul ikhlas kalimatul la ilaha illallah Allah na sing pageuh dina hate urang sadaya terus siap sadayana siap masuk surga ti parayun marawat kapan kan geus maca la ilaha illallah ngeunah kapan la ilaha illallah mawat ngeunah atuh na Indosiar ge kitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lapai itu dina Indosiar la ilaha illallah lapai ngeunahnya padahal mah fakta di lapangan semua fakta di lapangan cawang apa hese ngucapkeun la ilaha keun ieu nama antep ulah dipaksa ieu mah ngomong kan kur calangap kitu indungna diomongan di harewosan mah sing nyaah ieu sing nyaah lobakeun masalah ieu sok geura ngucapkeun la ilaha moal bisa geus di dieu kumaha tuh alkin urang kana cepilna Allah 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 naon sababna aya setan aing cek setan teh cek iblis teh aing pangeran anjeun aing cek urang teh Allah 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 ulah kalah diantep anu keur sakara teh deuketan komo cek ahli thariqah mah talkin teh lain harita talkin teh ayeuna terjagjag sabab keur harita mah cenah guru naon teh roh kaluar teh mah guru kadenge ku anjeunna geus teu pararuguh teu kadenge nu harewas acan bakat ku guruhna naon roh nu kaluar matakna ayeuna sing lobat alkin teh lobakeun naon teh lobakeun maca la ilaha illallah teh keur hirup lobakeun wiridan terus henteu urang mah ngomongkeun di talkin pasti ka kuburan lompatna bener teh ditalkin di mana di kuburan anu nalkina ajengan sanes ajengan anu ditalkina mayit terus ari nalkin keur nu maot atau keur nu hirup keur nu hirupnya nalkin teh geuning bahasa talkina ya Abdallah Fulan bin Fulan disebut ngaran nu maotna teh mang geuning eta nu dipanggil malin urang terus aya nu kadatangan munkar wa nakir nu hirup nu maot geuning nu nalkin ngobrolna engke bisa aya datang duaan emang nu maot nu naon malaikat munkar nakir datang ka urang itu ka imah kan kadinya berarti nalkin teh keur nu maot nu hirup keur nu maot ragu-ragu keur nu maot nalkin kapan dibaca engke bakal datang munkar wa nakir engke teh bakal aya dua makhluk ka anjeun datang tong sieun tong reuwas eta teh sarua kawas anjeun makhluk terus teh bisi nanya mah marobuka jawab ku anjeun Allah gitu jawab Muhammad gitu jawab kiblat gitu terus teh Ka'bah gitu jawab muslimin muslimat dulur mah gitu terus teh pan di papatahan teh eta nu keur ngagoleh kadangun gitu ya kadangun atuh boro-boro keur kitu aja rohna uningaeun sahan ngaibakan boro-boro di jero kubur keur naon keur di mandian we apaleun cok baca kitab Daqaiqul Akhbar didinya pan jelas geuningan ngobrol mah si roh teh nalika keur di mandian teh ya gosilu hei nu ngaibakan tong tarik teh muka bajuna tong tarik teh ngaruruanana kami teh nyeri can awak teh geus ngaluarkeun roh baca kitab Daqaiqul Akhbar tuh apaleun komo kanu ngaibakanana leres teh komo atuh di alam barzah geuningan cek hadis kaogenan pas ngalengkah teh kadengeun geuningan naonna teh lengkah tapak senal-senalna teh kadangun ku aranjeunna komo talkin atuh papatah ti ajengan komo eta kadangun pisan ku aranjeunna jadi talkin teh keur nu maot manfaat keur nu hirup leres teh talkin ti ayeuna keneh gederkeun dina hati urang lobakeun la ilaha illallah memeh urang bibir teu bisa ngucap sing loba ngucapkeun eta alus tak kuas kolot kurang lamun ti jalikeun Allah disebutna so leres teh jalikeun astagfirullahaladzim mai karun Allahu akbar la ilaha illallah alus datang we Ijrail ka manehna aduh naon ieu ya Allah naon ieu kitu keun astagfirullah maot bawa astagfirullah coba anu ngomongna tara kitu nu ngomongna saeutik-saeutik teu pararuguh mangi karuwas ragrag naon ragrag gelas gelas peupeus kanyut nyebut kanyut didinya kumaha lamun Ijrail datang lho naon ieu kanyut naon ieu kanyut ieu kanyut maot kanyut hariwang pamudanya euy disebut pemuda disebut ke barudak ayeuna naon atuh
gogog terus sotik-sotik anjing dijalik ke anjing digugrak ke motor anjing kumaha mugi joreng datang anjing naon dia deket anjing anjing mugi deket anjing anjing bawa anjing bae naon da kebiasaan bisa karena biasa terus biasa we tadi diomongkeun mangi karewas pan dicoret tapi karewas mangi tapi karewasan gitu pan bakal disebut teh terus pun urang loba zikir ka Gusti Allah loba wiridan bakal wiridan urang teh dijemput teh kumaha kebiasaan urang di dunia terus eta ieu ahli pangaosan maot oge keur ngaraos sok ayeuna deui keur ngaraos da embung aneh urang mah ningali maot keur sujud batur keur salat ya Allah ini nikmatnya mau nak ke sujud ibu hoyong alim ya Allah ongkos teh kabita nging waka naonnya urang make nging waka segala so aya naon nu ditinggalkeun di dunia nu dilebarkeun ku urang nah lebar urang can salat nah lebar urang can sodako nah lebar urang can zakat nah lebar urang can ka tanah suci lebar na teh imah bisi ku batur salaki bisi ku batur anak bisi teu kaburu kawin lebar teh kanu kitu urang terus mata betah keneh di dunia teh sok sieun teuing duniana asup kana jero hate mun dunia geus asup ka jero hate mung balik padahal urang teh bakal balik kunaon pangna mung balik da dunia geus di dieu lebar ninggalkeun dunia kuduna dunia mah samet dieu sakieu we duit samet dieu salaki samet dieu kabeh oge dunia mah samet dieu we di dieu mah hungkul Allah tong aya sasaha di dieu terus henteu sok keur nu hamil lobakeun zikrullah terus hamil tapi ka 8 bulan capek cari hamil tong nanyakeun capek ujang da geus dina Quran ge geus dinas terus wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin kepayahan di atas kepayahan dina pada ripuh anu keur hamil isi lalaki aya nasaan hamil sok bawa ta eta ransel tentaran badag da tuna hareup dihareup tetolonjongan geura berat nanyakeun berat sampai kilo pamajikan urang namahan kilo namahan oh aya nu dibawa berarti heueuh berat tong nanyakeun berat pasti berat capek eungap sok erek nang karak eungap yang igir bisi bahe komo nang kubar wah erek mangi tanyakan yo Allah mani asa naon didorong ku salaki keur didorong dut tarimakeun we daras ece lamun rek nurug tu pala laur bisi kumaha oh kieu panan kos buntelan tuh capek pasti bro we lahir nu geus dibacaan ku urang teh tong dilepaskeun nya ge tos dibacaan tina beuteungna bacaan deui pas lahir teh bro we lahir bacakeun kana cepil ka tuhuna naon dibacakeun adan kana cepil kencana naon komatan maka pamajikan ngalahir teh tungguan tong kalah di jauhan gimana ya pamajikan rek lahir di jauhan mau dipasa teh cenah abi mah teu tega siapa ikut nyieun tega siun ngadeukeutan ari keur nyieun mah rapat terus leuheung sia kumaha lamun pas ngalahirkeun eueuh ngadanan tuluy aya di dinya batur eta can di luar ambeget aya cenah ieu pameget asupkeun ieu pangadanan keun can sarogena teu aya di adanan ari pek telin batur mantana kabayang teu pamajikan di adanan ku mantan ya Allah gorowok adanan nya ge tara adan harita mah keur anak asupkeun kalimah Allah kalimat takbir kana cepil ka tuhuna tong tarik teuing ieu mah kira-kira tukang adan gorowok di rumah sakit wah tarik teuing sia teh aya nu tara adan sakalian harita adan da dituntut kudu adan ka cenah adana lu abi mah tara adan sok-sok we adan da bari sedih da bari atoh meureun sedih bari atoh bari tuluy adan bari tara Allahu akbar la ilaha illallah coba adan sia teh takbir itu oh takbir ya meloho sing beradan bakat gempeur sok adanan cepil ka tuhuna komatan cepil kencana ame naon ka tuh kenca geus asup kalimat Allah wa asup di setan leres henteu sok geus di adanan tuluy budak teh kumahaan bere ngaran hek sing alus ngaran budak tong asal ngaran budak entod atuh ujang sare yang saha bapak entod mah di tengah udah jijik sedih ngaran budak entod atuh di paling entod kieu ieu kumaha bapak Abbas hidungna kokom di ngaranan budak baskom
Leuheung sia baskom nyorang bapana tata indungna ai ai sing alus ayusina ismahu sing alus aja teh ngaran budak teh sing alus ngaranna tong asal-asal tanyakeun ka ajengan anu apaleun ngitung kana ngaran ieu mah teu tatanya nu penting mah muka Quran geus aing ngaran budak aduh tina Quran sa ngaran budak maneh jahanam belum sampai neraka sia teh nu penting tina Quran teu kabeh tina Quran alus tatanya ka ajengan kanu ngartieun kana bab eta ngaranan budak teh Zainuddin hiasan agama leres teu Zainal Abidin pan halus ngaran teh Muhyiddin ngahirupkeun agama teu pan hebat teh Syamsuddin naon eta teh tokoh aya ngaran tokoh Syamsuddin aya Komarudin pan halus eta teh cahaya agama wungkul eta dan geus arembung budak dibere ngaran eta bongan cenah sok dipanggilna Udin Komarudin Samsudin si Samsu eta leuheung Samsu eta si Udin tasieun kitu budak teh Udin eta cocok teh pabatur we si Ayusina Ismahu pabatur we cenah ngaran sing alus ari maneh cenah mubalik oh ning ngaran teh kitu sia pabatur we Samsudin Zainuddin jadi eta teh Oninuddin Ria Oni eta cenah teu para rantes mubalik ngaranna Oni aing ge era sebenarnya baca bahul cicing main getos-getos wae hese aya mah baheula aing keur hese teh protes ka kolot teh bah cenah genti ngaran teh Oni teh gulu cenah naon atuh cenah tamahan hiji atuh R cenah Roni atawa Toni cai depan terus geus Oni heukeuh nepi ka SD lulus geus dina ijazah Oni geus moal bisa dirobat cai gitu mata ini hari mah gawe ka ditu ka Pekalongan di Pekalongan diganti ku aing ganti cenah ngaran teh da Oni mah teu langsung mah santai di SD langsung we digawe dah yang loba duit aing tapi teu loba teh terus ganti di ditu mah ngaran siapa teh nama dari mana dari Tasikmalaya namanya siapa aja Tony apa tiga ya di ditu teh Mas Tony ayeuna teh babaturan baheula di Pekalongan teh aduh si Mas Tony udah jadi ustad ya sekarang Mas Tony keren daripada Oni keren oh ini mah jadi Tony nya henteu ingat Oni we enak teu era henteu ayeuna mah bangga ayeuna mah disebut Oni teh dibelaan ku Oni ayeuna sabab Oni geus masantren di Haut Kuning kapangih ngaran Oni teh halus cai teh jadi ngaran teh cai teh tiba-tiba pangerek mere naon mere ngaran kawi geuning halus teh Pak Nana ditinggal da ingat penasaran di Haut Kuning masuk ngasri pati bari tasri pati mana ya Oni cai oh ingat kana wajan Afil Akrim Sulasi Majid warna awal bab kahiji afal yukilu ifalan bahwa mukilun ada kamu alun afil atau il muk'alun akroma yukrimu ikroman bahwa mukrimun ada kamu kromun akrim la tukrim mukromun di mana Oni wau nun iya Oni teh disebutna bina lapid mapruk papia jeung lampil haraf elat tengahna haraf soeh asup ke kana palih ilu ifalan jadi kieu awana yuni inaan bahwa munin wada kamunan Oni aya afil akrim Oni naon Oni teh fiil amar fiil kudu kana gawe amar kudu kana marentah mata aing mah kieu tukang marentah dipariksa wau nun ieu dibuka dina kamus Munawir buka cerita naon wau nun ieu teh tinggal teh wanaya sama dengan apes coba tur teh paingan we sia mah teh jangkung tapi ke selain apes teh ka dieu mah geus asup lagi kana Sulasi Majid warna atau mana ge 7 lain hiji dia teh kudu ngapaskeun anjeun bisa anu hadeura wae leuleuskeun ku maneh nah ieu bagian Oni teh kieu jadi ngaran teh teu goreng alus ulah moyok cenah Oni cenah balik ngaran teh balik alus ieu teu balik maknana alus jadi tukang nu kieu tungtung teh tuh sok bere ngaran budak sing alus tong goreng tong asal-asalan sabab eta ngaran bakal jadi doa beres geus dibere ngaran boga harta urang akekahan budak teh lamun istri hiji lamun pamegat 2 geus diekah eta mun mampu nya teu mampu mah entong teu mampu ngaranna ogena tuluy lamun geus diekahan geus dibere ngaran eta budak mun lalaki dihita awas jihad mah lalaki dihita beres teh ari istri dihita antara dihita nu tadi teh ngan istri mah sunahna disumputkeun dalamun awewe sunahna ditemongkeun Oni rek daftar pangheulana aing hayang ningali mun asup Islam parlobanya jadi mualaf parawan keneh kan can disunah
cenah kudu diramekeun aing daftar pangheulana dulu dihareupeun mata awewe mah henteu sunahna disuputkeun awewe mah dimahalkeun awewe mah tuh lalaki mah digolerkeun pan ece tadi kadarieu ningali jihad beureun nya leutik kana mah kitu ciriak pan ece engke cenah anakna lamun engke geus kolotna cenah dikawinkeun jeung anak aing kitu tah ti leutikna geus cirian tah bobogaanna kitu ditaringali pan ditonton ece titit ayeuna mah ngarareunah nya sakali sakedeung dua poe cagur teu kos baheula perjuangan teh luar biasa tuh baheula mah nya dari onang baheula mah weureuh di onang ka imah masing-masing ditoron-toron ku bapak-bapak kos kieu we teu dikeureuh kitu kunaon ku peso yang cagur teh lila raja rek cagur saeutik oni we baheula rek cagur saeutik geus tapokan cinogo dek aya hayam patok ku hayam getihan deui lila deui hayam di calana ayeuna mah pan geus sapoe ge di calalana baheula mah hayam di calana teh ya Allah lila leres keur naon tah yeun asup ya asup materina keur naon pangna di khitan kan ieu tasakur khitan kunaon pangna di khitan urang kudu apa di hitan teh bukan tujuan istimewa naon tujuan di hitan hiji lit ta'abbud di hitan teh sunahna lit ta'abbud sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa tuturkeun ajaran Ibrahim di antaran ajaran Ibrahim teh ya Muhammad naon khitan hitan teh di teu kukucupna eta teh lit ta'abbud sejak ibadah kabeh sepuh nalika bade ngahitan urang kalina niatan dina hate lit ta'abbud lit taqarrub ila Allah sejak ibadah ka Gusti Allah sejak ngalaksanakeun parentah Gusti Allah sejak nurutan ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi lit ta'abbud nomor kedua lit tafriq bainal kafir wal mukmin pikeun ngabedakeun antara kafir jeung mukmin kafir teu dihitan urang mah dihitan itu perbedaanan keur naon deui lit tamrin naon lit tamrin teh keur ngalatih saha ngalatih budak ameh budak urang wani ngorbankeun awakna keur agama Allah ayeuna korbankeun we getih saeutik korbankeun daging saeutik ku anjeun keur taat kana parentah Allah nyeri wayahna anjeun mangan sakadar sakitu getihna sakeclak anjeun mangan sakadar daging sakitu nu kaluar teh tuh sahabat Nabi mah nepi ka aya nu putus pananganana aya nu putus sampeanana aya nu nepi ka maotna ngabelaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabelaan agama Allah teh nyawana dibikeun sok anjeun latihan ayeuna keun nyeri sapoe dua poe tilu poe mah sing salabar budakna sing sabar kolotna sing sabar budak kadengek ceurik wayahna da keur nahan ka nyeri leres henteu pan urang masuk ya Allah aing mah kieu tadi dihitan budak teh ya Allah aing nutup wae bener teh udah sieur udah nyeri coba tuh anu alat vital disebut oge alat vital di getihan teh teu nyeri kumaha mata kuring anu dina naon dina TikTok kuring viral budak geus gede kakarak dihitan pan gorowok ka indungna ceuk indungna teh berdoa ari mama sih teu ngarasakeun berdoa nyeri mama nyeri bener teh udah nyeri perjuangan ya Allah kita lalaki wayahna we lalaki mana kabeh bakal dikitu keun da sakali ieu ayeuna mah sekolah moal mata da ieu di antara teh ini kana walimah hitan mah moal kabita moal kumaha oge moal hayang sugan hayang deui di hitan moal hayang ngan lamun ini kana kawinan da sok hayang kabita kawin deui lalaki eta keun Matak cek tadi ge hayang lalaki urang satia mah tong digalakan benernya cek ulang masalaki ulah ku batur hari moal poe digalakan ya oh salaki teh neangan di luar salaki betahna di balong salaki betahna di warung naon sababna ngeunah cicing di balong jeung di warung mah tara komen leres teu musuh kieu melong kana naon oge melong kana lauk tamak nganyun betah we ditinggalin aja sok pasing gurame badak manyun da betah ditinggalin teh sok bener teh tapi nu di imah manyun wah masalah gede eta leres tebetah ditinggalin tuh kade sia bisi barataheun di balong teh tebetah ningali di imah kade sia betaheun di warung teh tebetah ningali di imah mata kuduna teh salaki betah di betah ningali nu di imah napi ka betaheun ditinggalina leres henteu tuh naon cenah bieu teh nu katilu lit tamrin sedang ngalatih budak ya teh khitan teh nu kaopat lit tathir keur nyucikeun budak sabab syarat sahna salat teh kudu suci sedangkan dina daging eta teh dina kulit eta teh sok aya najis anu napal di dinya nalika ngombol teu kaluar kabeh teu bersih kabeh aya nu cicing di dinya dina kukucup eta
mata kudu dipiceun sakumaha kaidah usul fikihna mala yatimul wajibu ila bihi bahwa wajibun sakur perkara nyampurnakeun kana wajib maka hukumna jadi wajib eta teh nyampurnakeun kana wajib sabab aya najis kudu dipiceun wajib piceunna teh diteudeg dibuang leungit najisna suci terus samun geus suci insyaallah salatna ditarima mata aya paribasa cantik khitan cenah tong waka ka masjidkeun terus bisi budak mawa naon mawa najis tuluy budak mawa najis tos ngompol teh tuluy teu bersih teh tuluy nangko di bapana kan bapana jadi bawa najis leres henteu mata ari geus dikhitan mah jung cenah geura ka masjid geus kasep ayeuna geura ka masjid geura milu salat berjamaah jeung batur leres mata tugas tu janten sepuh nalika geus dihitan naon adibu auladakum bisalasi khisalin geura didik anjak anak anjeun ku tilu perkara hiji hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an didik budak anjeun teh ku tilu hiji sing cintaeun ka nabina sing cintaeun ka keluarga nabina sing bisaeun maca Al-Qur'an sing cintaeun kana Al-Qur'an urang teu bisa ngadidik mun urang teu bisa ngadidik geura titipkeun kanu bisaeun mengenalkeun ka nabina bisaeun mengenalkeun kana Qur'ana sanu bisaeun mengenalkeun ka nabi jeung kana Qur'an eueuh deui ieu ti ajengan urang sada lamun urang teu mampu ngadidik ku sorangan geura lemparkeun ku urang sadayana ka ajengan titipkeun ceuk urang teh kami mah ngan sakadar bisa mere dahar jeung nginumna kami mah ngan sakadar bisa ngabajuan mungkul kami mah teu bisa nuduhkeun ka mana jalan ka akhirat nu sabenerna kami mah teu bisa mamatahan salatna ajengan eta mah nu bisana nitipkeun kuring ka ajengan ame kuring engke di akhirat teu dinaon teu dibetot ku anak kuring nitipkeun sing bisaeun salat sing bisaeun ngaji sing bisaeun maca Quran sing wawuheun jeung Allah sing wawuheun jeung nabina kitu nitipkeun teu urang mah asal ini teh budak teh teu ditanya-tanya acan teu dianterkeun acan ka ajengan titipkeun bentuk naon bentuk urang kewajiban urang didik kuduna urang teu bisa titipkeun ka aranjeun leres kapan hasil muludan teh kudu nepi ka dinya euceun naon hasil muludan teh kapan akhlak nabi nu kudu dicontoh urang teh nu kumaha akhlak nabi teh akhlak nabi mah tara males goreng ka jalma nu nyieun goreng leres saha ayeuna di urang aya teh nu kitu nya aya di antarana guru urang sadaya kiai atau ulama atau ajengan nu ayeuna keur digogoreng leres henteu teu rame dina TikTok rame dina Facebook rame dina YouTube ayeuna diserang kiai-kiai nu aya di pondok pesantren pokna teh cenah naon ca budak di pasantrenkeun gawe unggul di teh ngecor cenah di dieu sasapu nyeuseuh cenah nu ajengan urang kudu mikirna jernih ceuk kieu mikir jernihna emang ngecor moal poe abangun sakitu hesena emang uang boya budak 10 tahun di pasantren 10 tahun ngecor tuluy yang uang boya ngecor teu ngecor uang boya da ngecor mas sesuai kebutuhan leres teu nah sasapuna uang boya teu sasapu uang boya nah ngepel 5 ajengan uang boya teu dibukukeun bagian piketna sah teu uang boya ditah ngepel teu uang boya ditah naon ditah nyeuseuf ajengan oh ini nu ngalamanana loba kene ngajina daripada gawe kitu ngaji nu minangna mah jeung kiai mimina nama dititah ku ajengan ku kieu teh geura ngaji geura naon geura wiridan geura salat geura ngapalkeun lolobana eta dituduhkeun kana bener mata kuring teh sebagai santri hayang males kahadean anu janten guruna tuh Sayyidina Ali mah nepi ka nyarios oge kami hamba pikeun jalma nu geus ngawurukan kami sahurup poe ngawurupanana ka kami hamba mun rek dijual mah sae dijual ridho kami dijual kudu mere ilmu ka kuring akhlak tah leres urang ulah katimu naon ieu teh pangna dina digembor-gembor pasantren diolok-olok pasantren dinaon dihina-hina kiaina dihina ameh naon ameh ibu teresep ka pasantren ameh budak itu tong ka pasantren lah naon di pasantren ngalon dititahan hungkul terus naudzubillahi min kurang kudu ditolak eta supkeun ka pasantren geuning danu jaradi teh budak-budak di pondok pasantren terus uli opini tadi dikieukeun ya tuturkeun mah rasul nu geus bener mah lain kiai lain ulama mah teu dimaksum nu dimaksum mah rasul tuturkeun rasul anu bener ajaranna eueuh deui iwati ajaran rasul ditanya ku aing mah ajaran rasul teh anjeun meunang ti mana nya tuh lain ti kiai tina naon tina kitab hadis naon saya teh hadis Bukhari tanyakeun ku aing ari Bukhari saha pan Bukhari teh ulama anjeun teh nuturkeun ulama saeulah da urang moal wawuh jeung Allah moal wawuh jeung Nabi
moal jeung Rasul lamun teu dikenalkeun ku guru-guru urang sadayana terus nu haladir dia wawuheun kana Allah teh kasifatan ku sifat wujud kidam bako muhalafatul hawadis tanyakeun nah eta teh langsung diajar ka Rasul henteu di mana di dieu di ajengan leres henteu tuh anger moal bisa urang belajar langsung ka Rasulullah tapi urang belajar tinu kawariskan ilmu ku Rasulullah di antarana para kiai para ulama dieuna para ajengan para ustad lain di lembur urang sadaya leres urang teu diajar wawuh ka Allah teh diajar ka Mekah ka Madinah di lembur we maca wujud kidam bako daek salat bisa usolli fardhu dhuhri usolli fardhu asri kabeh rarakatan salat mikat amatna urang bisa geuning urang teh lain ti ditu geuning ti dieu di ajengan nu di lembur nu urang kadang ka ajengan lemurna oge ngomong-ngomongkeun acan ka guru sorangan ge kadang ngomong-ngomongkeun acan leres henteu tapi tingali akhlak aranjeunna nah males ka gorengan urang nalika aya anakna padahal apalan urang sok ngomongkeun manehna anakna we diiditkeun ka tempat anjeunna ditampi we diurukan we sakumaha biasa sugan dedang ka anakna sia mah anak si anunya tukang ngomongkeun aing kela tukang ngaji ka dieu sia heuh jangan kitu tuluy we diurukan daras henteu ajengan we tingali pas maot dipilihan teu warga si ieu cenah tara sok ngomongkeun aing moal disalahkan ku aing aya teh nu kitu teh aya nalika maot mah anger we di urusan ku anjeunna apal si eta sok ngomong goreng ka manehna anger we pak nu ngawardonan mah eta anger we nu mungkus nama eta anger we nu nyolatan mah eta anger we anu nganalkeun nguburkeun mah eta kaberesna anger we nu mimpin tahlil 7 peuting teh eta keneh nu kadang kurang diomongkeun kabayang ti alam kasucian roh kurang nalika urang sok ngomongkeun ka anjeunna ngagogoreng ka anjeunna bakal ngomong kieu ya Allah geuning anu ngibakan abdi teh geuning nu sok diomongkeun ku abdi ya Allah geuning anu mungkus abdi teh geuning nu sok diomongkeun ku abdi ya Allah geuning saberesna abdi diurus teh geuning ku jalma nu sok diomongkeun ku abdi ya Allah geuning eueuh dendam dina hate anjeunna leres anu haladir yakin ngagaduhan guru sadayana oge leres teh komo para sepuh mungkin guruna guru papatah naon papatah maca Qur'ana ngahejahna mungkin geus aya di alam barzah ya Allah abdi bisa naon teh bisa usoli teh inget keneh abdi mah diurukan lebih katu bisa teh dijebret ditangtungkeun anu ayeuna mah teu laku teh leres dijebret ditangtungkeun ya Allah guru abdi mah di alam barzah manfaat ilmuna dibabawa nepi ka ayeuna tuh gawe nama ngan sakitu-kituna di pondok pesantren teh mun 10 tahun teh mah pesantren 10 tahun kitu ogenan teh tuluy digawe lolobana mah ngaji tapi ilmu kiaina dibawa keluar di pondok pesantren saumur hirupna dibawa ku manehna ku santrina bahkan diamalkeun salembur ieu mungkin salembur ieu diamalkeun dibikeun deui tah ilmu ti kiaina teh leres ilmu naon nu kitu ilmu manfaat sangkan manfaat ya cek bapak ti haur kuning mun hayang pinter sing tekun ngapalkeun mun hayang manfaat ilmu sing takdim sing hormatkan geus mere ilmu sing hormat ka guru tong wani ngagogoreng ka guru naon sababna moal manfaat ilmu urang sadayana sing rumasa lamun urang teu ridho diurukan ku eta geura utahkeun ilmu ti anjeunna leres kan teu bisa da ilmuna geus napal sing hormat atuh kana geus merekna teu bisa we mere atuh tong sok ngagogoreng minimal ngadoakeun ka guru urang sadayana leres henteu loba kakurangan keun wajar da manusia biasa tong ditingali etana tapi tingali leuwihna kahadeanana yakin leuwih loba tibatan kakuranganana terus sok guru urang kadang urang tersep ka anjeunna aya kasalahan anjeunna wajar da jelema mah kadang tijalikeun kana salah terus tapi tingali kahadeanana napal di putra putri urang sadayana urang mah teu ngajarkeun qul huwallahu ahad budak urang norolang maca eta urang mah teu ngajarkeun surah-surah pendek budak al hakumut keneh norolang nepi ka anas urang mah teu ngajarkeun doa ka budak-budak urang sadayana tapi eta budak norolang maca doa di mana-mana sagala bisa eta budak salat nah teu menta ajaran urang manehna geus bisa salat sorangan dicek urang geuning bener kabeh iraha ieu diajarna ti saha ieu diajarna geuning lain ti urang jadi kolotna geuning ti guruna leres nu urang kadang mere kadang diomongkeun kieu hayo we narik iurang sabaraha sih ditarik mun ditarik teh mah moal mata kamiskinan urang gara-gara mere kudu jadi guru baheula mah geuning kolot baheula hakunaon maranfaat ilmuna da unggal lebaran teh datang teh lain ka mamana tapi ka guruna aya nu mawa naon teh aya nu mawa timel aya nu mawa arto segala rupa dibawa hayang pangheulana ngasaan teh adalah guruna ame naon ame manfaat tuh sarawaleh geuning tak urang ayeuna geus loba anu poho kanu jadi guru nu akhirna hirupna kadungsang-dungsang sabab jauh ti guruna. Nauzubillahi min urang emut-emut deui urang mulang tarima ka aranjeunna
doakeun setiap naon setiap kurang ibadah hadiahkeun kanggo aranjeunna. Oni ayeuna bisa pidato kieu syariat ti guru Oni mata Oni mah ka Allah ya Allah abdi pidato di mana wae nepi ka iraha wae abdi mah teu ngaboga-boga pahala mun jadi kahadean hadiahkeun kanggo guru abdi sadayana keun we abdi mah da moal bisa kieu lamun guru leres teu sing carakat sareng guru urang sadayana doakeun aranjeunna sing paranjang yuswana sing sasarengan sareng urang di sawarga Allah Subhanahu wa taala leres teu. Nah ayeuna mah urang inget-inget perjuangan urang baheula nuju diajar sareng guru-guru urang sadayana diajar ngahejah nepi ka bisa ngaji nepi ka bisa segala rupa mudah-mudahan sing janten amal soleh kanggo aranjeunna amin ya rabbal alamin.